minta tanggung jawab gak Ustad sanis bade naon Ustad bade asar diantosannya di bumi hoyong nyungkeun ridho galina pamugi kersa pamingpinkeun engkin syukuran leres henteu 4 bulan ka saha bebejana cing tarik 4 bulan ka saha kurang tarik 4 bulan ka saha 7 bulan ka Ustad ka pengacara anger we ka Ustad 7 bulanan oge leres henteu 4 bulan ka saha 7 bulan ka saha erek lahiran ka saha bidan sete ka Ustad deh hanten mana daek engke dikodok Ustad gila teuing ya urang teh nya make jas make sorban nyekel tas beng ngodokan mana ieu teu naon ari gadis mah budak kahiji geus budak anu kagenep ya gila teuing budak anu kagenep mah geus kudu diparajian ngagolosot ser mana daek dikodok Ustad yo naon tuh jong rek lahiran mah ieu kabidan dengikeun heula pertanyaan jok Ustad mana lahiran mah ka saha euceu kabidan teu naon rek ka paraji oge tanapi indung beurang di dieu mah disebat nantinya ka indung beurang ka paraji teu naon sok beda ari lahiran di bidan mah euceu lahiran di bidan urang teh larangan urang teh sok disoekeun ku gunting trek nya taroskeun kana janten ibu orang supaya naon supaya gampil keluar nama tak nu lahiran di bidan mama stakana teh baru le jiga abdi kieu naon maneh sirik boga sirah buleut pirage boga sirah buleut benih sirik lamun lahir di paraji makan tara disoekeun ku paraji da tara mawa gunting paraji teh jeung inung beurang teh da teu wani nyoekeunana matak sakuatna ngaheujeun teh sok tanyakeun leres teh cek kitu wah sepan ece korban teh matak budak teh kaluar teh sakuat na ece ngaheujeun eta budak begitu budak keluar matak sirana teh rada gepeng tas si akang nu make topi bodas ini rawah teu anger nya nya saleting muka engko teu percaya tapi dicabak sieun muka ya memang urang masuk kitu nya ngan beres eta lahiran eueuh rek akekah saha nu mencit dombana cing tarik meh kadengeun ku Pa Ustadna ku saha ku Ustad bahkan hulu domba jeung suku domba leungit ku saha ku RT sia teh ku Ustad we hantem Masya Allah tiraha Ustad mau hulu domba ieu RT aya RT cik RT nah urang jadi nyokot hulu domba da urang mah sukuna hungkul Heureuy Pak RT ya mah lain RT nu di dieu RT nu di ditu kan RT nu di dieu ge imahna teh di ditu jadi maneh-maneh keneh atuh nya naon da urang mah kitu eueuh butuh ka Ustad tapi sok sloba nyalahkeun ka Ustad teh beres dia kekahan budak teh erek dihitan beres dihitan syukuran jeung salamatanana ngondang saha ngondang Ustad budak erek dikawinkeun saha nu nyerenkeunana saha nu nganterkeun kopi sok satingali-tingalina atuh saleting teu muka tapi di luar panggung nyabak ieu muka henteu sok ditingalikeun mun sabat ditingalikeun moalnya kalau ngan nepi ka imah dipecek henteu teu muka urang mah pan sok kitu percaya teh jadi poho gara-gara kopi maneh mah bener teh di mana-mana urang rek nikahkeun saha nu nyerenkeun panganten Ustaz saha nu narima panganten Ustaz saha nu khutbah dina waktu acara panganten Ustaz saha nu ngadoana saha nu ngareuneuhanana salakina teh nah aya jadi Ustaz ngareuneuhan panganten ieu dengekeun heula atuh ari pertanyaan teh Ustaz aya mana jiga robot nanya saha nu ngareuneuhanana eta dijawab jeung Ustaz nah cuman kamarakat orang dieu mah erok meureun kahujanan meureun nya kosleng ieu orang dieu mah karoslet kahujanan teh kade neng nagog gitu banjir kamurukna bese duduk meureun nya porsi plastik teh mah tuluy nepi ka mana euceun ieu teh nepi ka ngareuneuhan panganten saha nya salakina kan eta panganten teh rek bulan madu ini ka kota neangan hotel kapangi hotelna rek nyebrang ai begitu rek nyebrang teh euceun maot katabrak entong berapa maot katabrak entong entongna segede domba jeung loba 1000 siki entong teh dedet paeh atuh jelema teh saha nu nguburkeun eta panganten Ustaz saha anu neuteuk eta mayit teh di jero
liang kubur dibuka deui tali pocongna ditetep di ku urang wajana teh ustad ce nu ngaoskeun surat tabarok di jero liang lahat sa ustad nu tahlil 7 peting sa ustad samemeh urang ningali alam dunia nepi ka ninggalkeun alam dunia samemeh urang ngarasaan kumaha haneut jeung panasna sinar matahari nepi ka urang ditindihan dituruban kudu jadi tanah urusan teh lain jeung sasaha tapi jeung ustad butuh ti mimiti awal nepi ka akhir maka kudu sing daek urang ngadoakeun kanu jadi ustad naon sababna neangan ustad mah gantina teh hese beda lamun ayeuna neangan ganti presiden yakin 2018 erek diganti presiden teh rek aya pemilihan pan ti ayeuna geus nyaralonkeun oge leres henteu di mana-mana aya RT maot misalna RT aya tong ka maot ka dieu peuting sieun ieu rem kemit ieu mah misal lamun aya RT maot ayeuna da dijamin isuk pagi atau geus aya bakal gantina tetanggana ge geus siap komo ayeuna mah lumayan geus aya honorna RT teh najan saeutik oge anu luar biasa aja tapi saha anu bakal ngajamin di mana-mana ayat kiai ulama ajengan cek orang dia mah disebut teh ustaz maut poe ayeuna saha anu bakal ngajamin isuk pageto bakal aya gantina teu kurang-kurang ku urang budak di ka pasantrenkeun 3 tahun milana bahkan nepi ka 6 tahun aja di pasantren ge maksud teh hayang jadi ustaz balik di pasantren ternyata dititah mimpin salat berjamaah gitu bisa laras henteu aya nu kitu henteu kapan maneh gitu teh tadi teh hese neangan ganti ustad malaras mata doakeun titip sim kuring dina samemeh ngamimitian kana ieu pangaosan doakeun para alimil ulama para kiai para ajengan cek orang dia mah disebut teh ustad guru ngaji barudak guru ngaji ece guru ngaji bapak-bapak ya Allah mugi-mugi Pak Ustad nu aya di ieu lembur sesepuh di ieu kampung pangersa ajengan di dieu bapak dek haim di dieu ku Allah senantiasa opat perkara ece dipanjang yuswa tur disehatkeun berkah ilmu tur berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal amin. Boleh nyanyi di sini tidak boleh tapi harus bersama-sama siap abdi nyanyi ece jeung barudak ngajawab kieu paneh kumaha nyanyi kabeh atuh pancan latihanana oge nah ke jawabnya cek abdi nyanyi cek ece cek jamaah sarere jawabna kieu Pak Ustad bisa coba kumaha sora mana cempreng-cempreng teh ieu juga nanti salah parah kita mah betul sangu mana mah huwut atuh da cempreng-cempreng teh jawabanna kumaha Pak Ustad lagamna urang make lagam nu gampang we lah lagam si Ohang cek si Ohang teh baheula dina panggung na bobodaran Sunda si Ohang pernah nyanyi kieu domba teh di mandian kukuring cek si Ohang pernah ada yang lagu eta teh oh mana emang kurang gaul cek si Ohang teh kitu domba teh di mandian kukuring domba teh di paraban kukuring domba teh di kandangan kukuring lila jadi reuneuh kumaneh aku urang ngeureuneuhan domba atuh tah ayeuna mah lagam eta lain rek nyanyi eta make lagam eta kukuringna diganti kalimatna ku Pak Ustad siap jawabannya berarti lagamna Pak Ustad siapnya 4 bulanan didoakeun 7 bulanan didoakeun nu mencit domba akikah 10 domba na leungit RT sekarang kita barang di bejaan di awal tadi geus dijelaskeun RT na Pak Ustad wae abdi teh pan samemeh nyanyi teh tadi geus dijelaskeun heula bener teh Kang pas kalau bahulu udah mau lagi itu ya RT karunya ya di dia kita kayaknya kekeun bae lah RT ninjem bae heula ngaran RT ya mah tuh kade nagog deh bulu dombana leungit tah kitu henteu ku ustad teh hantang nu nyerenkeun panganten nu narima panganten nu ngahutbahan panganten nu ngareuneuhan panganten oh hade berarti nerap ilmuna jawab Pak Ustad sekali ini dibanting mana Ustad nuduh make jeung nuduh jinah ka Ustad geus angajina tong ditulikeun bahaya cilaka ieu nyanyi
pokoknya nama gitu tah teh tenggel deket nyindiran ka urang sarerea bahwa betapa butuhna urang kanu jadi ustad tapi omat jeung dikudu dicatet kudu daek ngadoakeun kanu jadi ustad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintahan militer ataupun sipil, Bapak Hansip, Bapak TNI, Polri, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus kali Bapak Kadesna, mudah-mudahan marantana nu janten aparatur pemerintah ku Allah senantiasa dipaparinan usia anu panjang kali kurang sarerea didoakeun sing tiasa menteladani naon rupi nu dicontohkeun ku baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab euceut teu gampang jadi pamimpin teh mata perlu didoakeun ku urang sarerea. Naon sababna teu gampang teh sabab ngurus awak batur urang ge pan pamimpin cek Kangjeng Nabi teh kullukum roin bahwa setiap diri anjeun teh diri hidup teh cek Kangjeng Nabi teh pamimpin. Tah urang oge mimpin awak urang, mimpin keluarga urang sakitu hesena komo lamun jadi RT jadi RW, mimpin awak batur, mimpin keluarga batur, mimpin baraya jeung sagala rupana pasti hese. Bisi teu percaya lenyepan ku ece kieu, ece ku salaki dibere 2 juta sabulan. Tuluy ku ece kudu dipolahkeun salila sabulan eta. Dipake resiko 30.000 sapoe jang sabulaneun berarti 30.000 kali 30 poe sabaraha neng 30.000 kali 30 poe sabaraha 800.000 eta duit 2 juta teh sesa sabaraha deui 1.100.000 tuluy nu 1.100.000 teh dipake setoran motor teh tadi Vario 700.000 tinggal sabaraha 1.100.000 cokot 700 tinggal 400 tuluy no 400 teh dipake jajan budak 5.000 isuk-isuk nepi ka duhur ti duhur nepi ka sore 5.000 jadi 10.000 sapoe boga budak nangan hiji tong loba teuy kali sabulan jadi 300.000 400 kirang 300 tinggal sabaraha deui 100.000 deui lieur teu ece 100.000 deui lieur listrik can kabayar buuk can disampoan alis can make patlon panon dihandap can make maskara tuluy ka dieu can make keli tuluy can make bedak blush on krim siang krim malam coba turun ke handap kana kelek can make Rexona turun di kehandap kana suku can make hand body turun kana suku can make kutek ari duit 100.000 deui lieur teu dibelikeun ku urang kana sampo supaya buuk teu gimbal imah poek teu kabayar listrik dibelikeun ku urang kana keli jeung bedak supaya nutupan kokolotan kelek bau teu ka Rexona molahkeun duit sakitu jang keluarga sorangan jang awak sorangan lieur komo lamun urang kudu mimpin batur kudu molahkeun duit bari jang tatangga bari jenjang batur pasti hese kacida mata urang teh daripada ngomongkeun kagorengan kalau jadi pemerintah angguran masing daek ngadoakeun ka pemerintah teh doakeun mugi Gusti maparin kakiatan kanggo Pak RT kanggo Pak RW kanggo Pak Kadus kanggo Pak Kades sing tiasa menteladani naon rupi nu dicontohkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para panitia penyelenggara kali pengatur waktu penata acara Bapak Ibu kali jamaah sarena kusimkuring di hormat sareng Allah dimuliakeun mudah-mudahan kasumpingan Anda Bapak Ibu kerja keras na panitia ieu sarerea teh sing dijantenkeun jeung dicatet jadi hiji amal kasayan payunan Allah anu mana ieu kasayan teh bakal nyalametkeun urang ke diomil zaza. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Luar biasanya orang dieum nih eueuh gawe aya lampu tutupan ku aqua gelas tinggal naon anak tuh Deten abdi malam musim kahujanan teh di payung atau deuceut tikir aku gelas. Kabayang di dieu nya barudak oge sieun kahujanan parake aku gelas barudak parake di dieu nya rongcol selampu. Eta naon berarti alus kamonesan orang dia. Sadajan simkuring ngalajengkeun kana naon rupi nu rek didugikeun ece bisi aya nu can wau ka simkuring. Aya nu pernah ningali simkuring dina TV teu? Alus lamun aya berarti salah tingali. Sabab can pernah kana TV na oge. Mencan berarti akur berarti emang bener. Ustaz teh saha sebenarnya nami teh ongkot cenah Komarudin ongkot cenah Cep Uko nu benerna sarah saha leres nami simkuring mah ece Komarudin eta mah pamasihan nami ti sepuh teu jadi orang tua Komarudin diaranan Komarudin teh kusabab simkuring mah lahirna ti peuting nah make jeung apal apaan Komar teh bulan din teh agama ari bulan teh ayana ti peuting mata simkuring mah diaranan Komarudin teh kusabab lahirna ti peuting mata lamun rada poek kulitna saeutik wajar da sabab lahirna ti peuting
mana mah kalau kaseri di bejaan teh. Oh ustad lamun lahir ti peuting teh sok jadi poek mohon. Atuh salaki euceuk ge leuwih hideung tibatan ustad eta mah dua geus mati peuting gerhana bulan. Leuwih lahir mah salaki euceuk. Komo budak nama ustad leuwih hideung ti bapana eta mah tilu euceuk. Geus mah peuting gerhana bulan aliran. Tadi lahir budak euceuk bari ngahejeun bari aliran. Komo incu nama ustad leuwih poek pisan opat euceuk tah mah. Geus mah peuting gerhana bulan aliran ti kusruk tah. Kenal sih poek-poek teuing jelema teh atuh tong hideung-hideung ting ieu atuh make naon make soklin lantai make baik-baik merada bodas. Nah gitunya. Jadi nami sim kuring mah Komarudin teh kusabab kitu lahirna ti peuting. Ah dipaparina nami cek uko eta mah ti guru. Yang karek sataun make ngaran cek uko teh cek guru, mane wayahna tambahan ngaran teh cek uko. Jadi disebutna teh Komarudin cek uko. Tapi ieu wasilah ngaran cek uko teh jadi berkah euceuk. Baheula lamun diketik dina internet ngaran sim kuring Komarudin di enter eueuh foto eueuh video eueuh saha-saha sim kuring pasti nu kaluar teh si Komar preman pensiun nu gimbal bukna teh eueuh wajah sim kuring tapi begitu make cep uko Komarudin cep uko lamun di enter dina Google teh ternyata nu kaluar teh sim kuring kabeh. Alhamdulillah wasilah eta sim kuring isukan mah erek ceramah dugi ka aya nu ngeuleum ka Kalimantan. Alhamdulillah eta ge mun aya nu ngondang deh. Lamun daun ngondang rek naon ke Kalimantan capek-capek jadi ke Kalimantan neangan panggung. Nah itu luar biasa alhamdulillah. Ari ustad geus nikah teh acan atos euceuk tong berharap. Cuma lagi di sound system ka abdi tiga. Gila euceuk. Geus nikah abdi mah geus gaduh putra. Alhamdulillah nya neng maafnya jangan patah hati tenang. Nah sim kuring atuh awi we poligami. Aduh kumaha abdi kita memang di widian poligami teh ku nu jadi istri teh. Ilah cek istri teh, da mamanya papa mama mah rela di madu asal papa we rela diracun cenah gitu. Atuh aing paeh cek diracun mah. Gitu, boga dua pamajikan kan paeh daek teh, Pak. Jadi diizinan poligami kudu jadi bojo teu naon cenah rela di madu asal we sim kuring rela diracun. Kabayangnya pas dahar ngadahar engrin, ngalepok meureun. Nah gitu, abi mah geus gaduh murang kali jeung segala rupa. Saha atuh Ustaz penasaran ngaranna? Cuma meuni kepo. Sim kuring namina Komarudin cep uko. Nami istri sim kuring Imas Siti Sarah. Ngaran budakna kumaha indung bapana, ngaran bapana Komar, ngaran indungna Imas, bapana Komar, indungna Imas, ngaran budakna Marimas. Allah kata ngagapag si ucil kitu. Apaan ari urang mah kumaha? Kolot, sok we tinggal bapana Abbas, indungna Kokom, ngaran budakna tuh mana ge apal sarerea ge. Bener henteu? Aya baskom di dapur. Eta teh bapana Mang Abbas indungna Koko. Mun bapana Ipan indungna Cici pasti ngaran budakna teh eta abdi kan apal maneh sabab sarua orang Sunda matak bapana Komar indungna Imas ngaran budakna bener Marimas. Papanjangna Marimas rasa buah euceuk. Ngaran bapana Andi ngaran indungna Emi pasti ngaran budakna teh Aceh. Nya naon sababna Andi cinta Emi. Oh, ini romantis nya ronongkong otomatis. Gitu tah pokokna malah luar biasanya. Bener tah henteu atuh eta mah heureun he euceuk teu nundutan ngajina komo tengah peuting kieu mah saha atuh ngaran budak teh ngaran urang kali sim kuring mah Muhammad Dai Subhan Nadir. Panggilanana Cep Dai, bapana Cep Uko. Oh. Jadi luar biasa sesuai profesi bapana eta meunang indungna papa baheula keur ngandung. Si Utun lamun lahir lalaki urang ngaranan Cep Dai. Oh gitu, naon sababna mah pan papa mau balik papa pendai. Oh halus sesuai profesi bapana. Kabeneran abdi mah pas ari euceuk mah tong nurutan ari kurang-kurang halus mah. Bisi boga salakinya tukang ojek. Boga budak kahiji aranan spakbor. Boga budak kadua aranan spion. Boga budak katilu aranan ban hareup. Tinggal ngarek kagoran budak teh ojek. Gini budak hareup tiluan gelo kacida euceuk. Abdi mah kabeneran pas bapana pendai ngaran budakna Cep Dai. Euceuk tong saturut-turutna. Bisi euceuk boga warung jualan obat-obatan, boga budak kahiji awewe aranan Paramek ku euceuk. Pan hese euceuk ari ngagoroan Paramek mah Muhammad Dai mah goroanana gampang Cep Dai. Ari Paramek erek kumaha goroanana? Digoroan para salah digoroan astagfirullah. Maneh urang teu nyebutkeun loba budak maneh tarik mek. Orang dieu nya meuni somprang. Abdi teh ngerem meh teu ngomong kitu da jorang. Nih deui kalau pasang di goroan para salah abdi teh eureun di goroan cicing.
Da ucek geus kadenge tadi, ucek mau kalau tarik, mek kan gitu banget. Orang dia mah teu bisa kerja sama pisan. Bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar, itu tandanya kurang cairan. Minum terlebih dahulu, ucek. Kade ulah nurutannya.